Sri Paduka Semaheun abdi siapa ngeusi negeri hamba siapa ngeusi negara nampi kana pangbagia salira nyanggakeun sembah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu ditarima rayi atur nuhun ngeran kalayan hapunten tina naon rupihal kalepatan ageng sareng alitna maklum ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutup sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teu sapuk sareng mamanahan mugi luntur kolbu jembar hapuntena nu ditedak ku jisim abdi ngera ya pada saling hampura timbalan ngeran kalayan aya pohon gede ngagingsir linggih dina mangsa rengse hujan untungna teh parantos raat disaur ku ratu diondang ku raja diangkir linggih sumping ka ieu patempatan mangga geura dibejer beaskeun ulah di dinding kelir gendang siloka beunyeur beas satarabasna Aula bujeng hingga kapunut marga ning tanaga larapati kasangakeun khusus kangge salira umum kangge inagara Pulo Majeti nuhun Kisenopati sami ngaran pati dimala ya saperkara kaula ngahaturkeun repunuhun laksa ketik kabingahan anjeun duaan geus nyosan kana pangagi nah disaur ku ratu diondang ku raja diangkir linggih ku narapati mangga teh teuing ujung hingga siang kieu dalah dina enjing-enjingna ge mangga teh teuing 24 jam terbuka Gusti teu waleh sayogi ya saperkarana kaula nyaeta ngahaturkeun rebunuhun laksa ketik kabingahan anjeun duaan geus bisa nyosan kana pangangkir pangna diri akang ngondang diri anjeun kabehanana teh saperkara sono nu luar biasa sanajan bari jeung pagiling gisik unggal poe di karaton nagara papanggih unggal poe tapi ari patanya mah rada langka kapeto ku gawe sewang-sewang sidik akang salah patilan senopati anu sok kuriling ka tepis miring anya celang ka padesaan rayi sono nu luar biasa diri akang sami geran sarwanya sami teu aya pentena rupina malahan mah lamun kasono kaula dibandingkeun jeung gunung anu tinggal girna di alam dunia asa ageng keneh kasono kaula kasalira nuhun Kipati sami geran ai perkawis kasono mah abdi oge kitu da meureun dasarna tina rasa rumasa rasa rumah karasa syariatna ieu awak teh didangdanan nyaeta ngaliwatan didamel kasalira ulun kumaula teh kasalira syariatna hakikatna ka nagara jeung ka bangsa komo bari jeung nguping kasauran salira mikasono ka sisim kuring teh menika asa alam dunya asa bagja asa bengras nya asa eueuh beban dina raga asa plong rarasaan teu waleh longsong jeung sajabana padahal lamun balik ka imah mah ruwet lamun nempo pamajikan ruwet kumaha ruwet lamun ka pamajikan kurang saeutik resiko jol bimoli teh biwir monyong 5 mili manyun we teu kaur unggal poe teh minta duit jeung minta duit nah apanpun bojo mah kitu da disatukangeun salaki teh ngiluan kana bank emok nya nah kitunya aktif laresan pun bojo teh koordinator
nya lumayan neangan paleleuwih matak buku tabungan nakar teh nu batur wungkul pun bojo mah kitu we ngalaan dina duit samak ya kadua ti eta di mana kula ngahaturkeun layang pangajian kasampean dua layang pangajian bener sasat akang ngarumasakeun yen jadina nagara hurung nangtung siang lempang gru di juru bro dipantau ngaleuyah di tengah imah buncir leuit loba duit lain akang sesoranganan digawe tapi hasil gawe bebarengan paheyeuk-heyeuk leungeun pantai antai tangan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapait sama manis sabagja geus jadi pagawean anjeun duaan malahan mah katembong ku diri kaula yen anjeun teh teu ngijing sila beko sinembah ka diri kaula sasat satia satu parantos janten kewajiban ngeran parantos jadi kewajiban nuhun katampi nampi dunungan ieu mah meuni bageur kana barang berede nya seperti Bapak Haji Cecep Makmur Wahyudin Pak Kades Lemah Mulya bageurna nakar kitu-kitu Bos Delu kitu-kitu Bapak Dewan Asep Junaidi bageurna teh menikah papak sareng dunungan teh homo lurah uing mah panggih jogolosor we duit teh nya jol disuai-suai meunina mah nuhun Gusti we sami-sami ngan menta dina mangsa ieu layang pangajian ditibankeun ka dari anjeun kabeh sing leuwih ngaronjak dina rupaha gawe di nagara laras Gusti sabab naon sabab sing jadi titincakan keur urang salea ulah ukur urang teh boga rasa cukup dina mangsa dibare layang pangajian ku aing ngandung harti kaula menta pertanggungjawaban anu leuwih tibatan ayeuna sabab dihaul teh kudu aya ronjatna urang salaku ais pangampi di negeri raja di negara raja timbalan geran laras Gusti henteu oge akang salaku raja anu sasat kuriling ka tepis miring anya celang ka padesaan ngarumasakeun dina digawe can naon sabab yakin akan kakurung ku sifat makhluk bener wae lain malaikat salah wae lain setan komo bari jeung jutaan masyarakat anu di lakonan kurang sasat jadi gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahaya anu memang rakyat teh loba pisan nu nyibir anu memang rakyat teh loba anu ngahina jeung sajabana tapi sing jadi lalap keur urang ulah dipake goreng hate angguran urang kudu leuwih ngaronjat dina rupaha widang kagiatan rayi desokeun ngeran moal baperan Gusti kitu timbalan sabab yakin di henteu oge bujeng hingat tina gorengna dina hadena gesok diomong-omong urang teh iya sabab tina 10 jelema bener aya hiji nu ngagorengkeun nyata oknum nu 10 bakal kabawa goreng laras urang teh kaciwit kulit kabawa tulang dina larasan ieu mata tutup mata tutup telinga dina mangsa batur ngahina ngeunaan pribadi nya hartosna teh urang jawab ku karya-karya urang jawab ku ngaliwatan pagawean di nagara kitu meureun Kakang Pati bener basa ayeuna mah senyumin aja kudu jadi barudak keun we Gusti nya margi dinten teu oge najan urang tina tekad ucap jeung lampah geus ngagigi jeung ngamuara dina hiji tujuan pikeun ngawujud nagara baldatun thayyibatun warabun gopur tapi aya
sesekelan saeutik nu gaganggu urang teh bakal kabawa goreng malahan teh saeutik aya anu provokasi nyata provokator anu sasatna hayang ngeuneuh-ngeuneuh tahta wibawa kumara nagara hayang ngagrogotan nagara sangkan urang lengser tina kerajaan tapi dalah dikumaha urang tetep we geuning mayang dina kerajaan komo lamun nguping anu orasi itu ieu di kulon istuning gandeng recet ti kaler gorowok di kulon gujrud di kidul reang di wetan anu memang urang teh temongkeun aksi nembongkeun aksi manehna teh nembongkeun kaprihatinan diri nah kumaha ngomongna batak nyeri kana orasina teh cing kumaha ulah bisi-bisi ka sebit hate hayang ngadengekeun kaula cing da geus bere izin da realitana bener moal nyeri hate kitu moal nya da bisi ieu mah da dinten teh oge abdi nu ngupingna geus nyeri hate komo salah cing mah seunda ku harenghengna dedengean pajiji pedeulean Gusti naon rahayat anu ngamarudah rahayat anu ngembongkeun aksi-aksi anu rada kirang pinuji ngaliwatan ngaruksak pangwangunan nyata anarkis ban dibeuleman bari dikoar-koar ngaliwatan gerak tarurun sia oknum-oknum gerak tarurun sia anasir-anasir anu masih kene balawiri korupsi nepotisme kolusi anu sakuruna janji rek dibrantas mana buktina ukur penyuluhan ruksakeun atawa leungitkeun sampah masyarakat tapi naha sampah pejabat dirarantep kitunya kitu Gusti mana janji-janji maneh dina mangsa kampanye mana buktina loba jalir tina janji loba sulayat tina carita syaur tanpa bukur loba nyarita tanpa kenyataan secara memeker janji pakampanye baheula meni araramis kitu Gusti nepi ka kabitaeun rahayat teh kulantaran janji-janji maraneh anu heueuh rek bela karahayat janji-janji maneh dipersaksi janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus ngajedog mana janji saya tengah bukti ukur jadi bangsa tak orasi-orasi seperti kitu teh tingali rahayat katalang syarat jeung kadungsang-dungsang anu tungtungna teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar tingali rahayat lapar nu seubeuh masih awe jeung konco-koncona ngomong gitu lecek abdi cek batur bener timbalan Gusti luasa kitu mah apa terus diberi izin apa dipiwaran nyarita waduh itu Gusti dalamun dipake goreng hate ku urang mah matak sebal kana hatena oge tapi da mayoritas rahayat ngaromong kitu da beureun tina media digorengna nuh goreng-gorengna wae anu ditembongkeun ukur goreng-gorengna wae nu hadena mah dibuni-buni kadang-kadang tungtung nu karasa ku teh kudu make logika contoh seperti kaula aing kawasa aing beunghar saha nu teu hormat ku deui kaula iya saha awewe nu teu hayang ka deui kaula cek paribasana naon sababna ku harta ku pangkat ya piraku kaulah teu meunangkeun calon mantu anak raja kawinkeun ka bos haji bos gemu uje gemoy atawa ka Haji Udin Goki wah kolot teuing atuh nya reka Haji Udin Syaku da geus boga pamajikan ka bos Delu di Sarua jadi kawawakan majikan
jeung sarolehna teh mung bumi dua hate Saratia nya siga Mang Nong dari Satiana teh nya tibatan putus kadon rapluk kuntu geuning nangian ieu sim kuring bade jabong tumapung cik kumaha cek mana sarobadi ai saena kar bulan kahareup pati di balan ka tukang sia maksudna si senopati cenah nyarita punten Gusti di bade babaledogan ieu mah naon upami nanya teh kedah ka ahlina maksudna setiap perkara anu datang kudu dibere ka ahlina mun teu kitu tunggu karuksakanana ayeuna Kakang Pati ditaros kitu mun teh dahar teh mah tibatan seubeul teh kalakah utah dipapaksa wae maksudna sim kuring jeung Kakang Pati lain widang dina ahlina ngan kaula yakin setiap makhluk pasti boga jojodoanana aya papasanganana kaulah hayang duka eta mah kapalai nasib jeung takdir beda da ai cinta mah eta mah takdir ai kawin mah nasib naon bedana urang teu bisa milih ka saha bogoh eta takdir tapi lamun nikah eta nasib sebab urang bisa milih ka saha wae kawin teh naha bakal jodoh anu panjang naha bakal jodoh anu pondok kumaha urang eta mah komo zaman ayeuna mah jodoh teh lain ukur sabulan 2 bulan aya nu sajameun jodoh teh nah aya loba nya nu kawin kontrak anu aplikasi hejo nya teh ieu mah ngudag jodoh ieu mah jadi tah sim kuring teh ai kawuhan mah sanes teh naon tapi kaula teh ieu teh pan sok kuring ka tepis miring anya cerang ka padesaan dina salebahkeun ikaraton nagara teh aya hiji tempat anu tempat eta teh jauh di perkotaan aya hiji imah nenggang di tengah sawah tapi di deket sawah teh loba mobil-mobil anu berjejer parkir di eta tempat mobil mewah nu plat B, plat D, plat T, letter E jeung sajabana ana ditalungti ku dari kaula si horeng eta jelema teh pananyaan paranormal muhun nu kumaha wae datang ka dinya teh anu palai milarian jodoh aya anu hayang naik jabatan aya anu hayang usahana maju aya lolobana mah cenah anu aya ka dinya teh anu hayang nyanunggung ka pangi nya bahaya kitu Gusti saha ngaranna dalang gober sanes eta mah sanes nanyaan eta mah dalang edan anu rame ye boga ciri khas jeung Mang Nyin eta mah asistena Mang Manyin jadi ieu mah pananyaan beten deui tah kumaha lamun urang taros ka dinya piraku kaula raja datang ka itu harga diri tu gengsi wios kaula nu sumping ka ditu pikeun nyanak eta panita piwarang ka dieu da salira mah waduk aya di Ratu Gaga aya di Menak salira mah kantun masihan widi ka kaula pikeun nyanak da yakin anjeunna gena bakal daekeun sabab eta daerah teh karek ka Banda Sapon ka nagara urang ka Pulau Majeti lamun kitu sarana tong disuk pake token ini ayeuna
yakin moal bisa neropong pijodon anak kaula, yakin bakal menang calon mantu raja, insya Allah. Yakinlah pokoknya mah. Kade, tenang, gampang. Sok lah mungkin carana. Butuh sabaraha biaya pikeun ini sia. Nya kira kumaha salira we. Cukup 10 juta? Sabaraha? 10 juta? Luwian. Ada pergi kadinya, karena ojek 20.000, lewihan dong sedih. Cukup 10 juta? Cekap bulan. Cukup, depi ka setengah jalan mah. Jadi masih mana? Ya, langkungan we 10 deui mah. Si jurig buki we nekuk semua. Apaan palai komicong? Komicong teh komisi. Ya wae komisi. Ya, lamun kieu cara jig ini beral lumampah. Wae bakal dibayar maneh. Ya. Tapi yakin bakal hasil, mudah-dahan. Bener ya. Ayeuna Gusti, ayeuna ini aing hayang buru-buru panggil. Sae mah permios Gusti ka, ya di kantun lega baga. Jadi wilujeng hati-hati sae akan permung nyanggakeun sembah pangabaktos kaunyuk pangagung nagara. Menika gunturan madu karagragan menyan putih kaula diulem ku Sang Nalendra. Ya diterima. Hampura kula ngaganggu dari anjing. Sawios ngera. Wilujeng tepangnya dupi ieu teh kaula patih nagara. Patih nagara teh sajajar jeung kaula pangkat naluri itu saeutik. Nya wakil raja teteh ngan gede mah kuring gaji mah. Jeung kasep kuring percanten tong seuri atuh sia teh jiga nu ngaledek kitu teh omat dibere orderan ku dari kaula dina mangsa Nalendra mere duit 20%. Sae mangga ki timbalan saha ngaran teh ngaran kaula teh Sidik Mulia. Lemah mulia Sidik sugan aing lemah mulia sanes Gusti atuh lemah mulia mah desa nya dalamun ieu mah lemah mulia damun kieu mah lemah syahwat tong deureuh ya siapa huwi lugu kalah kaganeng geus teh kitu ki ya kula ngahaja ngangkir linggih ya raaki ka dieu teh saperkara kaula teh ngabejakeun yen kaula boga anak timbalan anak kaula si Nyai Dewi Puspa Kamcanawati istri awewe anu ayeuna geus gede geus dewasa eukeur tapi kaula teh hayang ngawinkeun ka anak kaula. Tapi kaula teh hayang boga mantu teh nyaeta hiji lalaki anu kasep ngalempereng koneng jeung raja beunghar sajajar jeung diri kula tah ku kituna pangnoongkeun pijodoeun pun anak. Ulu dae kaula mah teu tiasa neropong pijodoeun tuang putri. Percaya kaula sing percaya we Gusti ieu teh marukana ieu teh lamun di TikTok manu cek kodam teh ieu nya cek kodam teh ieu ngan abi mah kosong wae cek kodam teh dumeh cara mere donat tapi teh nya mawar we hiji jeung tep-tep layar tak gitu tertiasa percaya kaula Sarapati timbalan bener ieu leres nah ngomongkeun teu bisa wae cing bener tuh ngomong cing bener tong ngerakeun hanas dipromosikeun teh ye
seres kaula mah tegaduh naon-naon diri sampiran awak sasampaian umur ukur gagaduhan sadayana ge kagungan Gusti wungkul da kaula mah teu ngaboga-boga. Oh, rendah hati Gusti maksudna mah. Nya merendah untuk meroket teh ieu. Jadi nya da ai kulantaran seueur jalmi anu sumping ka kaula mah ku kaleresan bae. Sasat kaula teh da meureun dasarna menta atawa muntang saraya kanu kagungan urang salarea. Keresana dat Gusti nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina. Tak kaula mah munajat teh ka dinya. Yah tok atuh leuwih sana. Butuh sabaraha ratus juta mun juta. Butuh sabaraha miliar mun miliar. Wah beres gampang. Nya omat buka harga masa MW. Omat 20% sa MT 700 juta. Omat aya beli komplek we naon. Aya beli Perum. Perum anu aya ASEAN. Kabeh bumi nuing teh. Imahna mantap. Kumaha sok? Ke. Jadi kapalai salira teh jodona anak kaula. Sasat hiji lalaki kasep ngalempar koneng lir dewa kemajaya ka hiji. Kaduana utamina teh sing sarua pangkat negeri kaula. Teu raja minimal anak raja. Anu bakal ngawaris hak negara manehna. Cobi atuh urang cobi ai kakasihna teh saha? Si Nyai Puspakan Sanawati. Wedana Senen hobina mancing. Piraku anak aing mancing pun anak masa teh. Sakedap atuh tong ngawak newo-newo ieu nya mangga. Jumbel da waing geura. Digandeng Puspakan Sanawati Senen wedana iya dupik cair tah omat 20%. Kumaha naon teh kumaha pijodoeun pun anak si Nyai Dewi Puspakan Sanawati aya imala baleki imala anak raja atawa raja luyu jeung katangtuan turta kapalai salira tadi naon ieu teh anu bakal jadi jodona tuang putri teh nyata anak raja. Hah bengah amar watasuta bengah amar watasuta ya bengah nak gere-gere lagian denera hamidanget kasauran sang pandita ingkang hamidanget kasauran sang pandita. Senopati bulan Gusti bagja aing ngadengena pokona mah setuju beres omat 20%. Bagja luar biasa jadi anak raja bener timbalan kasep kasep mah selerati ukuran kasep mah gumantung peninggali sewang-sewang tapi norma kumaha ya beunghar jiga tri kaula keheula sakedap teropong deui diletung dipelang deui ulah bareu-bareu kumaha ki kageni leres ulah kumaha nanging hapunten sakedap da ieu mah udagan ilmu lain ukuran nafsu diri kaula kumaha ki anak raja ti mana tapi punten geuning ieu teh kaula teh aya nu ngabejaan deui kumaha
memang anak raja ngan rajana lain raja negara. Lain raja negara di Malang. Tapi raja naon? Tapi ieu mah rajana raja sangsara. Hah? Oh ieu teh nun goblok. Oh kopi anak raja tapi nanti jadi raja sangsara. Hah? Ieu mah ukuran ilmu. Babatok sia tuh. Ngerakeun aing sih teh. Goblok sia. Naon maksudnya teh? Ngaheuraikeun kana kapalena Sang Narendra. Seundak kaula mah moal bari sajawab teh ngaliwatan nafsu ngan ieu mah ukur ngabejaan. Goblok sia. Hah? Sia heureuy tawanyaan. Leres ulang. Bener timbalan. Senopati ulu. Kumaha jadi kieu? Teuing atuh. Sia goblok atuh si teh. Aduh ampun ngomong teh menang di pikanya amat tak naon bejakeun we tuh turunan dewa atawa naon. Halus-halus kakak kitu si ngomong teh ngecebrek teh si teh. Ieu mah ukuran ilmu. Goblok sia. Bener sia timbalan. Yakin? Ieu udagan gaib anu nyaritakeun ka diri kaula. Saha ngaranna? Urang mana? Mun heeh teh mah. Ai urang nama, urang gokik lain sanes. Bisi urang gokik ku abdi. Adalah gober. Nya kelanan. Ngaranna saha? Ai ngaranna teh Gareng. Gareng timbalan. Meni ngaran mulian Gareng gitu. Batur mah zaman ayeuna mah Haji Cecep, Anton, Ferdi, Johnson, Gareng sieu mah. Yujeng Raja Eke Koclo Gareng urang mana? Urang kampung Maritis Desa Kenal Gorowong. Anak saha? Anak Semar Badranaya. Eta teh lurah tapi teu boga kantor. Lurah naon nu kitu patut? Lah lurah sangsara we. Nya boga mesin ketik. Bener sia timbalan. Pati timbalan. Aik tumarti sebelah mana? Upami telepat baka gokik teh ngidul. Digokik ke ngidul leres. Beras ka seer. Mas jauh-jauh kadinya. Tah yang jelema yang kalem teh kitu tah. Teu nyaho udah mau ngomong. Ubaledogan. Urang mana Tumaritis teh? Di mana ayeuna? Ai Tumaritis teh nyaeta di Nagara Amarta di wewengkon Madukara. Eta pijodohan tuang putri teh. Wah. Bangsa. Lamun kitu carana. Pati di mana? Teangan jelema nu ngaranna Gareng. Di Tumaritis Desa Kenal Gorowong bisi heuh jaga paehan ayeuna. Sae mah. Omat di Malang. Urang kampung gauh di Malang. Kumarupana kasep. Jiga naon? Jiga asbak. Goblok. Kemana karep ngomongna si kulajar. Senopati abdi kulan. Bisi heuh. Ulah waka dipaehan ieu padita. Obang kerem heula. Sakalian jeung siang ngeremna. Hah? Buset. Da siap pamawana. Oh, nah jadi kakami sih. Ieu da make jeung ngece sagala karaja. Jadi kaya diga rame ya. Nepi ka kitu buah edan buset sia da mimitina teh. Da ieu mah piwarang ilmu ti pedut nyilakakeun. Wayana jeung Syekh Serbati. Hah?
tong diberi dahar sina ngarang kebong sina begal omat saya mangga jeung sia ini nah aduh dupi eta mayar bujang-bujang mayar kain geuleuh na nyauna ge sia bae hirup teh situ tuh kalakuan teh haji kalakuan teh kitu peta benang dipikannya ieu mah udagan ilmu ge nya kan bakal naon si teh